Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap, like, comment, share, and subscribe channel Budak Batin. Ih, bete amat aing di imah. HPU paketan, perusahaan, kamu guntung ngacet. Ih. Males. Haredang. Panas panau. Taroret. Selalu panas dan harum. Botol yuk. Dang. Belah. Ada nang belah. Aduh, ani perbaik deui. Ih, ajinan murin ta botol. Ih, sieun aing jadi sieun. Ih, ngeri aing mabur aing. Salah saya kan nyanyi. Dengan cara bagus mah. Jarang mengoge. Jarang doang. Siapa utama? Mon. Amon. Kamana sia? Nancur, aing ngaloyo ka hareup. Lo atuh aing. Ai sia, mun nya kudu diakem ku aing ka budak detik bae. Niki lu mah ayo. Saha lebeng serat. Tuh, si Aji kan si Landeng sih biasa. Kok suka bebuguan banyak. Terus keur ngacakeun awewe nya nama buah mon. Sampurkeun ayo. Ayo. Wow! Astagfirullahaladzim, siang ngaragetkeun baca untung es aing teu tabur sabenerna. Naon sia lah, naon? Hah? Engkau ge tadi gempa es eutik deh eutik lah. Ya kan itu kan anjing si jelma kosan gitu. Oh, itu. Itu aing mah rencana mah nyeritakeun masa depan lah. Ilo kan nyambung ngomong jeung jelema koset gitu. Sama dak cari jeung bae. Sambutan. Ngomong naon? Tengah tuh. Ayo. Yang bae. Aing teh tadi pernah nyaus. Sia ieu guys aing. Nyeuy sama tantenan gitu. Tadi aing pun minta. Aing ngomong nade selain minta. Tabur sa es aing. Goblok guys aing ditarik sama. Pelanggaran deui. Ai sia kabrakakan mah nyawa bae. Yus ya. Gani tak kenaon bae sia. Koslet bae sia. Mendahar. Keu. Asyik kenalan dong. Ih, si Rebi tuh udah kemana buah? Gua lah nanya lu baik kau emang ngomong istikeun bae kira tadi. Neng Rebi nak kemana? Ka warung. Bala gua amat tak budaknya. Gua yang ditanya nang aja dog bae. Coli si anak anu koslet kudu dibor. Dengeng eta. Dah si Rebi gelisnya. Ai. Emang ngomong gelis dong ge. Aten nama geng Rebi geulis oh. Kalapa. Ngerampung sedak lah. Aing nanya si Rebi geulis mah ngarajakan ngarujak kelapa. Manya. Gelis sia tah kos kenapa nang marun. Oh iya. Eta sahanya nujeng budak tiluan anu hiji agak hideng sih tapi lucu okos orok bayawak. Pas si Rebi keur naon teh cicing semak-semak gitu. Pas manuk dudut kerendogan bae. Keur gelis. Kedugem. Rada edan di mawewe. Gelis-gelis ge. Ugus keur ngalamun, keur ngadugem aing mah. Aduh teu endai mah. Bobo mah bawa kacubung ieu budak.
Ji eta nu kamari sasina jeung sia anu hideng leteng. Mana teh ya? Eta pokona nu rada culun. Oh, anak sero. Ih, pan anak sero sih. Ji, pan si maledog sih. Oh, nya nama anak kos anak sero. Gede laga doang sampeurkeun be. Maburnya nama. Si Amon sama si Amon. Lah, si Rebi gelis-gelis mikiran anak sero. Bisi kabadi. Hese pan si ngubarana, kabadi punya nama. Ayolah mending orang kabudak. Aya tuh. Ya ada sih. Jarep anak anjing. Lah si Aji seneng aing bae. Sama di pejaan terpercaya. Murah be setengah aya anjing. Percaya anjing bener bae. Anjing wae anjing. Di depan orang tuamu kau malukan diriku. Kau bandingkan aku dengan dirinya. Oh, dirinya. Ngagetkeun bae sia. Ulin ayo sia cing dempang nya teh burang nya teh puting cing dempang bae sia. Lah hari Senin ulin ge. Gablek duit. Eta sia. Ulin nya aing mah kudu mikeun duit keneh di bae. Ah duit tah. Lah duit goceng, mai kena naon kopi hiji teh cukup. Bisa dicipok sakuan. Ayo urang lapangan. Sugan mangge duit jeung tambaheun mah. Kemudian aya bahan teh bola sih. Aing daek mangga awe bae nol mamon sama. Atuh ayo lembangan. Bae dan senarik baju aing geus karung butut bae. Nah, ayolah, banyak banget. Hei. Anjing, bae nu, dah. Dang. Mana sih landeng? Deng kali atuh geureuh. Lama-lama sih teh kok lomang lempangna. Awewe tuh. Wih, jauh bae nol. Anjing. Ayo. Neng. Kenapa Neng? Neng. Deh, dong kok sia deh. Aduh bae tang ngomong. Terus ke, toel. Neng. Ini dong kok sia, anjing sia. Sembarangan bae teh awas lah. Ih. Neng. Ini surangan bae teh sieun diculik, Neng. Neng. Bener kan? Kuku masih sama. Oh, bener. Bagus sekali ligasan. Neng. Bener, Mon. Am jada. Am jada juri jadian. Mon. Kabur, Mon. Haram jadah laletik ngalagaan. Pangsi abang kain jadah sia. Mantap boga Mana sih pakai mata ge? Sayang sia ada tukang naik. Jadinya. Burung berbae. Saya mana kau sampai kena bae. Iya, eta bagus banget ngobrol anjing mencong. Sieun anjing. Menangan sia. Kawan. Itu kan dieu. Iya, atuh kan. Kami aya meureun. Dina nafsu geusnya bencong, dimbat bae. Nya apa tuh rumah awewe nya nya? Gelis bohai. Mani montok itu. Ayo kan handapna emang nukan eueuh. Orang aya. Lelaki. Baik jauh. Ampun.
Om sia emang aing om sia. Om sia emang aing om sia. Tadi siapa udah ngomong sweet kajian tuh. Sira bina eueuh. Badut ya badut. Itu jelas ya. Kan. Kawan,